Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ada di Kampung Salahuni. Mau melihat perkampungan di Kampung Salahuni. Pasawahna ini ngararaplak. Tuh aya di Palikedo Kampung Salahuni. Jalannya masih bagus ya. Mantap. Di payun mah jamatanana tacan beres, aya mah dukanya. Beres dekat teu acan. Tuh. Pasawana mingaplak ya. Berada di Kampung Salahuni, Palikedo. Masya Allah. Gunung gede gitu separaroek kayaknya mau ngadek hujan. Tengah sawah ada saung panisan. Ararinda musim hujan ayeuna mah. Tas pararoek deh. Tuh ada yang ngarit cukut. Pak ngarit Pak. Videoan Pak. Ada ka itu ka bobakan renyong. Ek neangan ieu. Ek ngonten ieu Pak. Ngonten Pak. Tuh si Bapak. Ayo Pak. Orang jalan-jalan ya. Ayo Pak. Masya Allah. Di payun mah jalanan sae ayeuna mah tuh sarawan kieu. Mani Ararinda. Masya Allah. Di payun mah di teh gempa. Menuju gempa ayeuna tos bareres bumi ge. Udah dicor sapali. Pasawahana meni ngararaplak. Ngararamplang. Lamun ngobor ka dieu mantap. Tua si Bapak menuju bersih. Nanyak. Kapal di kalian kayak saung. Ayeuna mah tos lebat mobil ka dieu teh. Bulak belok jalan lagi. Jalan mau bade ka Salahuni. Jambatan ge tos beres ayeuna. Payunna can beres jalan. Mantap.
Jambatan lagi beres saya ini mah. Insyaallah. Ya jalan sementara ya. Masih ke Kenuku Awi. Oh, ini mah tos biasa lewat mobil ini mah. Mantap. Ya jambatan Salahun itu ya. Kali Polon aya bumi itu. Aya lembur.